artinya barang beres. Sedekah barang beres. Artinya barang beres. Lamun sedekah, lupang alusna. Oh nya, leres. Apal lupang alusna. Anggur lupang alusna di urang mau apal luar negeri. Oh, rambutan lupang alusna, sentul lupang alusna, buah lupang alusna, daun lupang alusna. Tunda sedekahkeun. Beres acara sedekah, hakan usia. Oh, bener. maka ieu lupang alusna. Dan dipunten mah lain sauna tapi niat hatena yang hatena teh teu dilebarkeun Ikhlas ya. ikhlaskeun lu terima ikhlasna dahar deui sauna mah make susubuh teh kudu nu alus Nah, dari geus urang cing alus susubuh teh heuh. dia sasajeun hanapeun dahar tuna nu alus rokok teh dari upat kalau dalam hidup dari upat beres samsu dalam hidup Tuh, lurah, beres lurah. kopi alus Bereskeun apa lurah? itu Alhamdulillah, barakallah luar biasa. nah nu mana lawana anu kudu dimusrikeun mah jelema anu kabumi teu mere tapi kabumi nyokot Nah, gunung di tugaran sagana di alaan hai di tuaran pasir di angkutan eta anu maling ka bumi nu kudu dimusrikeun mah ruksak kana kahirupan dia mah anu ngaruksak alam kusia di arampet anu ngajaga alam kusia di carekan teu eling dan nya Pak Nabi Mas Eli. Dan eling mendatang langsung mengkai. Tapi lihat Pak ya. Ya Pak ayeuna tadi Bapak nyaurkeun dan lo anu nuaran leuweung. Apa dia mah dijaga leuweung teh Pak? hah Dijaga apa nama leuweung teh? depan menjaga jeung penguar teh babaturan anak ya mantake kolot baheula bener Ini kumaha? nu ngaranna ada gunung Gunungan. aing adalah ya berkurang bener di handeuleum ieu gesan sampeureun tak kurang pun dari hajuan siang gesan alam sabut gunung naon hartina kurang gendeng di handeuleum dieum gesan sampeureun Cat. heula di gunung teh kudu hieum sabab loba teu teundeuna Beres. aya sumber cai aya emas aya intan aya berlian aya sumber-sumber mineral aya di gunung teundeun sampeureun jaga dan urang tunda di hajuan siang geus sanaeun jeung engke anak itu urang geura tutupan maka ke gunung di Sunda disebutna alam parahyangan alam hayangan alam atas alam langit berarti lelembutan tempat susuguhan naon artina tong digadaba eta alam parahyangan sabab dirinya bakal ngalir cai ka alam lebah Sila cai teh ya. digadabah ku manusia sampeureun jaga tong ditembong-tembong urang mati balik sumber energi sumber mineral di ayeuna ditambrakeun kabeh ka bangsa dunggeun ngalut ka dieu nyaredot ai sampeureun anak itu urang kenaon sia teh Wah, luar biasa. itu sahabat lamun ningali lamun ningali kampung adat Baduy Beres. cipta gelar sinar resmi resmi. kunaon aya di sabudeureun eta leuweung gunung salah gunung aing sabab eta teh titah ajeng Prabu gunung eta kudu dijaga kunaon gunung eta kudu dijaga sabab di gunung eta ada emasna luar biasa Leuweung larangan teh. Temenang emasna loba lengkap kalau baheula mah teu meunang emas ditambang sabab naon teu kudu nambah emasna ku melak jauh melak gagong melak parege geus bisa hirup sia teh ari ku lapisan atasna geus hirup kunaon kudu dikodak beokna Luar biasa. Ilmu ari beungeut geus cukup ku sorak mata beungar kunaon kudu dijual ieu mah namanya. sabab lamun ngajual sorak mah moal beak hidup turunan tapi lamun ngajual ieu dicolok ku panayagan 7 kali dari guna banyak hitam
geus na leungit endahna roksa nu aya tinggal dok. Luar biasa si lokal adanya. Salam ka geulih disebutna ge atuh. Nya geulih putrinya Pak. Nyi Ratu. Lamun gunung namau. Jadi nu ngaku pengikut Siliwangi sia teh tong haruksa leuweung, tong nambang, tong ngagali sia teh. Lamun ngaku keturunan Prabu Siliwangi leuweung nambang di ngagali, lain Prabu Siliwangi eta mah kajajaden. Jurida. Luar biasa. Make pakades alus, ruas. Hajat lemur, sedekah bumi, ulah pokok, nyeun aturan di desana, jenkeun aturan. Tangkal umurna sekian tahun karek menang di luar, gawir anu ketinggian sekian temenang di luar, walungan temenang di porta, temenang di seterus, cieun aturan budaya desa, jaga ku kepala-kepala adat di desa, meh lembur jadi sumber pangan rakyat. Tah, palurah dangukeun. Hajat bumi teh alus, mun bisa mah uang poe. Ya heueuh dalam resep. Warga ai iuran deui. Alhamdulillah. Dalam pengawayang ke di atas iurannya warga. Iya. Luar biasa. Iya gotong royong Pak, Borogojol luar biasa Pak. Bayangkeun aing kalau mau Borogojol aing ngajurung si aing teh. Ya juru mah borojol gitu mah. Eta Borogojol sarua. Borogojol. Aduh. Alhamdulillah. Bakal diunya gabruk jeuri. Iya. Aing sok luas mun aing terus jeuri teh. Nah, aing bisa pajakeun abdi tos sterilisasi Bapak. Aing teh asa heuh teh ieu mah. pernah. Luar biasa entah ilmu. Itu capek itu ngaputing. Kan? Ya, alhamdulillah Pak Kewe, Pak. Aduh, kira-kira duit aku ngaputing nyanyi radio. Duit di kemana? Dia mau ngaputing ala. Aya we, Pak. Nu meunang ka pamajikan heuh. Heeh. Salah ki Mang Aceh direk we yaki punya ikan majikan heuh. Besok-besok ada duit. Ya pamajikan teh menang imah halus, mobil halus. Terus segala rupa halus. Halus. Tapi gawe mana? Rugi lah boga hiji. Jadi kendaraan sih teh. Siapa itu lah diwai atau rugi. Mau apa? Bima dapat setia ya. Aduh, nambah setia. Ayo kan, di dalam bagir. Iya, Pak Setia Bima selingkuh tiada akhir. Emang wani selingkuh. Iya teh belum bantu lain tidak. Balik pas saya itu. Pertanyaan apa pernah? Sekali. Kunang pakai tulisan. Balik. Diontrok. Mas. Apan dalang mangawasa. Nagara kabeh diatur ku dalang. Amarta asina madukara tumalik warawati alam adil tapi kok ayangan negara dewa. Nah, geningan ku pamajikan kapan? Ari wayang mah Pak, teknik hukum ahli kumadalang. Wayang mah sebab cicing wayang mah dihidupkeun hirup dipae-pae. Tapi pamajikan Pak. Lamun urang dinyeri nyakar Pak. Oh itu atau nyacab. Berarti mangta kapan itu kakara Bang. Iya, kakara Pak Bima. Mata langsung apik ai Bang. Teh usah dibawa keluar. Lain masalah dibawa keluar lu baru beda. Supirna derek uang sakuna leuwih. Eta ge geus leuwih kan kaselok. Berarti pemajikan leuwih gede merena ka supir. Lain kaselok gede kaselok. Oh, jadi blok yang ngomong. Oh, berarti curiga. Lamun curiga pamajikan karena berarti pamajikan teh kasalakina teh bogoh pisan. Iya, itu maksudnya tuh. Mate nyantel Cuman teh teh ulah sok bogoh-bogoh teuing. Ye, atuh teh bogoh-bogoh teh abi ini pae selingkuh. Leuwih nyeri eta tuh. Mun pamajikan teh sagala kapan? Ya kepada udah lahir. Lah geus kapan bisa kali tong eureum. Wah, kapokna kunaon? Pak, di rongsen di rumah sakit silah retak kabeh dari kita. Kunaon make retak? Liur. Aduh.
diucapkeun. Bingung dilampahkeun. Nah, bohong terus-terusan. Nah, itu dia, Pak. Latihan atuh mental. Oh, berarti sekaligonya. Aing mah tara kapangi. Aduh, oke guru. Aduh, besok dibawa mantap. Ampun itu hukum Inggris. Iya, dari itu syukur jenaya kemana? Atau disapa dengan kecepot dia. Tempat tadi ya Pak, Bapak mah. Sapa deui atuh ieu. Oh iya, sapa kamu. Oh iya. Halo. Ya, wilujeng wengi kurang Borokojo. Sareng lemah sugih alhamdulillah. Lemah sugih lemah. Ya lemah sugih. Ai lemah tetane, ai sugih teh beungar. Berarti tadi beungar. Karena subur makmur. Katingali kurang dieu mah. Subur, katingali subur naon? Hirupna teh pinuh kebahagiaan, seuri cara kata. Terus terkorek segala dibikeun. Amin. Jijil ini jelema beunghar urang dieu teh. Amin. Ditamrakeun tuh di molik jauh digantukun.